Lain eta mah mun lila-lila teuing terima cemun geus naon heula. Biasa ibu-ibu mah geus ngagosip heula. Pengajian unggal peuting tapi anger robah mamah mah luntur ieu hasilna. Luntur kumaha justru nerap. Nah nerap pan ieu ceuk ustad oge kamari cikene karek ngabahas eta dosan ngagosip. Bapak mah berarti bari sare ndengekeun ngajina. Teu apaleun. Apa naonna? Cek Ustad oge lamun urang ngagosipkeun batur sarua jeung urang teh ngurangan dosa batur. Heeh, ngadenge bapak oge bener eta mah. Terus naon? Tah berarti mamah teh lamun ngagosipkeun batur teh sarua jeung mamah teh ibadah ngurangan dosa batur. Jadi cek mamah mah ngagosip teh ibadah. Heeh. Anger we aing mah. Sasarna teh aya keneh. Batur mah ieu mengkol teh kakatuhu, ieu mah kakenca. Ari mamah iraha robahna anger we minum kopi teh. Angger kumaha ya teh? Ieu kopi meuni giung. Tong dikena cepiekeun atuh ari ngahiung mah. Lain ngahiung, giung loba teuing gula. Oh, pan eta mah cek bapak oge cenah gulana 2 sendok, kopina 1 sendok. Dibalik, ulah sok dibulak-balik geura. Jatuh dibulak-balik atuh meureun bae kopina dibulak-balik mah. Maksud teh takaranana, ukuranana. Da make sendok teu make meteran. Sok aneh wae. Ih, aing mah kumaha ngajelaskeunana ai imam mah. Nah dijelas keneh titinggalian mah ye oge. Mulai muncul. Anehnya Pak, di lembur urang mah teu siga di lembur batur, teu guyub. Aneh kumaha? Pan sarua, ayeuna teh usum hujan. Heeh, ayeuna mah usum hujan. Anu teu guyubna naon? Di lembur batur mah usum hujan teh subur, tereh kana piduiteunana. Subur naonna? Subur pinjol. Mamaku naon? Meni laleuleus kieu katingalina teh. Mamah teh can dahar ya teh ti isuk. Lain dahar. Sangu loba di imah, meni disiar pipanyakiteun teh. Lain teh hayang dahar ieu, mamah teh karek balik ti puskesmas. Mamah gering, Henteu, hari bieu balik ti puskesmas. Geus naon? tadi teh mamah rek dahar, pas dicabak sanguna haneut. Langsung mamah teh indit ka puskesmas. Bisi kuna naon sanguna? Hari cek dokterna kumaha? Teu kuna naon. Mamahna cenah nu kudu dipariksa. Eta mah kudu pindah deui. Dokterna ulah ka puskesmas mending kana ka dokter Nono kebalik ke dokter teh. Tuh, ka dokter Nono. Mah, pan urang teh ieu geus kawin teh lila. Ari mama sok inget tara tanggal harita urang kawin. Ingat atuh tanggal 17 Agustus naon kitu? Itu naon, sok sweet we eta meni diinget-inget. Lain diinget-inget ieu pan eta mah tanggal sejarah saumur hirup sakali. Moal pohon tapi ka iraha oge. Tapi heuh jadi kaingetan bapak teh. Inget naon? Lain pan harita teh basa kawin teh asa dibayar kontan. Heeh, terus? Tah, nah ayeuna kudu setoran unggal poe. Yeuh, pan meureunan kudu aya resiko sapopoe teh. Budak jajan, mama hayang baso, hayang seblak. Hah, bisa wae yeuh, salaki kurang setoran.